teh ngasakan naon atuh tahu tempe geus bosan mani bararingo ngasakan naon ieu unggal poe. Ngasakan naon mana Neng? Nyaopan bingung tahu tempe mah geus bosan. Bisa tuh ngasakan naon mah ieu? Geus lapar dah yang dahar. Jung we atuh tungguan tuh di imah lo basan omong asal mah aya oe meni gandeng pisan. Besok atuh kuat. Ih, ayeuna teh euy poe Salasa bagian bayar Bang Emok. Lah aing mah ka warung heula meuli tempe. Assalamualaikum. Neng. Si Ibina datang teh eueuh. Kemana kitu si Ibina? Euy, tadi pada asa eueuh nyok ka mana? Neng. Kalau teh aya kita. Eta pan aya bebeja we embung mayat goblok teh. Neng kejar we, tuh ajakan kejuran nyantol lawang. Kelabat. Oh. Kelabat. Cantik teh. Angsuran pertama, Bu. Manya ek nyumput mah. Nambut acis ageng ieu teh. Isin atuh, Bu. Oh, nanya sama siapa tadi mata terangan sama menuju diri itu tuh di pengker. Mana artos, Nak? Sabra minggu dino abi neng bayarna. Padahal rambutna ageng nih. Ih, Gusti, ibi-ibi karek mayar sakali geus nanyakeun sabaraha mingguna aing mah. Seueur keneh ceuk lah si Ece masok nanyakeun we nu kitu. Karek angsuran pertama geus naroskeun sok we itu sorangan. Kan hiji mah teh sakola neng teu biasa nyeta ieu teh pugu ge. Maca ge teu tiasa mah. Ih, ari Ece terang bumi ceedoh ieu teh. Neng bumi cehedok mah paling ditutunya, paligiran. Warna bumina warna beureum. Oh, atuh, aya ieu teh di bumi na. Aya biasa mah. Oh, atuh. Udah keras we. Keras, ayo Bu. Yuk, mangga. Euy. Kade geus sakedeung. Pangkumahan bebeja ka Bang Emok. Abi teu aya. Ieu angsuran pertama tuh isin. Pakara kita nambut agung angsuran pertama dibejakeun teu aya. Heueuh pohon neng tadi teh sugan tidak eueuh. Udah pedah we aing teh teh madang mun eueuh dengan acan ya sugan teh eueuh we bisa saha. Enang geus mayar ka dinya. Geus atuh geus mayar mah heueuh. Aing rek ngasakeun mi. Wah, tujuh yang ngasakan mie mah yang dahar mah. Orang paminyokeun hiji sekalian. Hari-hari mancing kesana kemari gak dapet ikan cuman dikit, aduh gabut banget. Siapa hayu wae ngusep pupuru Aduh bubur bang kayak baik ya kan orang butuh healing heula mancing. itu wae siapa koplok healing sare mana duit aing lu kamari ku sia diinjem bagian bayar Bang Emok. Atuh kayak gini bayar iya tuh tunjuk ke tetangga lah pusing Terus sepedi ibu kasal kita kau nanti hardolin we jeung hardolin. Cek. Ayo neng cari kelas tuh. Pun. Angsuran pertama, Cek. Oh, nyece 100-nya. Oh, Cek, diseratkeun heula. Lah, saali 100.000 uang minggu mah meureun acis kamari gecan saep ieu. Pugu teuing neng acis teh disimpen dina handapeun bantal. Eta kelas saep gerak ku beurit. Ayo Ece kalau disimpen dina handapeun bantal mun mau wadahan dina toples kontrang minang. Wana teu neng kepan hilap. Ayeuna ge upami sae mah kitu bade nambut 50 mah kanggo masak tempe. Gusti, aing mah kamari 15 juta, ayeuna ek nginjem deui sugan edan si Edo. Abi mah rusuh Cek, bade ka Cik Esti. Ayo.
Aing mah poho, nanya ke imah ce esi kasih edo. Kudu nanya ke ka saha atuh ieu teh nya. Punten pada tumaros terang ce esi teu. Cih, ari esi mah pamajikan aing na. Saha esi aya deui kitu euy. Aduh. Oh, Neng. Naon gitu neangan eta bumina ce esi. Lah biasa aya peryogi di mana ya bumina? Tah, ieu teh lurus, dia teh terus ka kiri, terus ke kanan. Nah, di dinya. Oh, uhun atau anun. Cina eta sahanya we ini gelis-gelisting dengan pemajikan urang. Ayo. Kadieu lah lanjut. Mana tahu tempe neng semalis. Geus lapar ya dahar. Alah, pandita geus pake bayar Bang Elo, kumaha urang bebecana balanjana. Tadi teh enggeus ka warung, ngan warungna tarutup. Engke we di bating dahar mah latung ayeuna. Tadi teh asa nempo duit 100 ngapesan nu beulikeun. Oh, pake bayar Bang Emok bisa kitu-kitu nagen. Nah, cek aing naon tong sok pinjem kana Bang Emok geura lah. Moal balik. Geus lah aing kilit. Nah, ulah-ulah minjem ka Bang Emok emare duit tara. Yo gitu gimana? Cek, Esi. Cek. Tulan Neng, Cek. sok calik tulan Neng. Angsuran pertama Cek Esi, mana artosna? Sabaraha ieu teh Neng mayarna ayeuna? 100. Alah duit sakieu-kieuna euy. Keun lah bayarkeun bae. Bun, tos bayar angsuran pertama. Mingguan payun bayarnya, Cek. Bun atuh. Bade teras euy wae. Mohon hati-hati Neng. Tah, ieu atuh angsuran teh lalunas kabeh pantereh umroh teh aing mah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap!